Abdi ngadamal syairan nyurakeun tentang perasaan cinta abdi nu taman teu aman ku perjodohan pasti aran jente ngerti kasakit nu nimpa abdi kedah ikhlas rajang nampi kana pasti ti Gusti duh eneng narima mun kudu kieu takdirna ningal eneng jeung anjeunna calik di pelaminana kumaha dai kumaha teu bisa nyagana kana perjodohanana da ieu mah tos takdirna daek ngomong mah nyeri asa ditusuk ku duri cinta abdi nu tos lami horeng mah teu jadi bukti bobogohan ti kapungkur horeng mah ditika batur cinta nu sedalam sumur hanjakal kedah dikubur kumaha oge tingkana neng teh kedah narima kanu janten cara gena najan tami kacintana